Oding, aing kacai heula yang kieu heula banyak. Ulah lila bang. Moal cicing heula daguan, sok we atuh diajar ke. Siap bang. Cie, pedagang anyar sih, tukang cilok cie. Oke. Pajak cie. Kita pelak. Ya. Cia. Jatala. Jatah kumaha ieu pan abi entos kanu pengelola dieu. Elah sia, pengelola ieu mah beda deui. Japuk. Apa tuh sia japuk? Kang jajab kerupuk sana. Sia kalang ngeleng ku ya. Japuk, jatah pukul. Buru. Kela nungguan dunungan abi heula. Sok buru, bisa diurugan ku aing yo. Dagangan anak buru. Guat. Sabar heula. Dunungan abina nuju ka cai heula sakedap. Tuh dunungan abina kela entosan tuh. Geus buru yo, ieu daerah kekuasaan aing. Oke heula itu dunungan aing tuh karek datang tuh. Cetong lo omong. Oke heula. Buru japuk yo. Aduh, ngajak ogah. Geus sok buru sia, japuk keet. Deuleu eta dunungan aing. Siap wae gulai goblok. Bos, Sia mah jeung naon? ente wah. Di gulai ku aing si kunyuk. Capuk. Bos. Naon sia jeung Itu tuh si itu tuh. dihakan ku aing si goblok. Bos. Aci, eta mah dunungan anak anjing jagung badag. Aing masih acil, asli aing mah deui. Jadi tempe mah dialungkeun. Ih, geuning tuh puasa. We kieu eta nginum. Aku mah setan. Kalau misalnya nggak puasa mah nggak apa-apa setan mah. Kamu manusia nggak puasa lagi. Iya setan, aku teh lapar. Tapi gak jadi aku jadi malu bukanya. Iya tuh harus begitu, kalau jadi manusia itu harus puasa. Gitu kamu teh udah gede, udah mau kan. Oh iya tuh setan, maafin aku ya, aku gak jadi bukanya. Iya, harus jadi manusia itu harus benar. Aku juga manusia, bukan setan. Tapi kelakuannya sih kalau setan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga kalau batula. Tos di dia bae, nginting ka ditu tuh di dia bae calik. Mangga. Ai ek naon sih ka dia deui? Ih, nu sok kitu pisan atuh Neng ka teh. Abi teh gede harapan pisan ka Neng teh. Ih, kapan ti kamari ge abi teh nyaur Abi mah alim, ai kena motor mah anggotan ayeunanya tuh papahnya. Anggotan papa. Lamun kena mobil mah uhun bae meureunnan hayu. Aduh, Neng, meni abot pisannya kahoyongna teh meni kudah kana mobil wae atuh Neng. Nya uhun atuh hoyongna mobilna mah. Nah mobil mah ya moal kahujanan, mun hujan teh moal masuk angin, da tertutup teh. Lamun abi gering emang saha nek ngobatin atuh. Aduh, nuhun atuh Neng, nuakeun bae aananya supados kapeser mobil itu ke pamitos gaduh mah mobilna. Abi ka dieu deui ngalamar deui ka Neng. Tah, kitu atuh sing semangat. Ieu mah nih melekpek. Sok ayeuna mah didoakeun kitu teh sing mobil dan ning mah alim teh dina mobil mah anggotanna motor si kapoeng ke beuki hideung. Nuhun atuh, abi bade uih heula atuh nya. Nya Jon. Awewe teh nih meni matre-matre teuing meni tinggi pisan meni kudu kana mobil sagala rupa. Aing mah kudu meuli imah meureun ngajual galengan gitu. Haha, dari mana, Paman? Habis apel. Hahaha, saya tahu kamu sudah apel sama Neng Risma. Kok tahu kamu apel dari Risma? Kadeuleu kusut beungeut lagi. Pasti ditolak Jis. Kok tahu, Jis? Emang gimana orangnya, Ajis Risma teh? Eta mah kemana-mana ge mun kana motor, Paman. Eta mah hayang kana mobil kamu lempang. Aduh. Nah, ning tararang kitunya. Berarti Neng Risma mah geus arapa berarti nya, Ajis? Ulin kadinya mah kudu mah mobil, teu mah mobil mah kuat. Geus we ai lempang we mah bogohana jeung domba we Jis. Yuk. Cih, orang ngobrol teh kawin jeung domba pas nu aredan. Tapi bener geus arapaleun di dieu mah euy. Geus aing mah apes ya mah euy.